Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bumela Nyanding Tresna bagian ka-7. Ieu yasana Bapak Tatang KS. Sateuacan dipedari ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Nu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Antap warah botol whisky diembat bareng pisan jeung nyuludukna sirah pakarnali anu maksudna rek ngarontok. Gebro, sirahna katimpah pisan, saterusna ngajengkang. Botol whisky ancur tarang pakarna dibuncunur tapi dasar setan sakitu tarang asa bejat teh teu dirasa. Anggur ngarontok deui karawak awak Neng Julaiha ditangkep tuluy diseret ka jero kamar. Neng Julaiha babadug napasna ngahegak najan teu terejel oge sabedasna tenaga awewe antuk namah behakeun tanaga ngan saukur ngahegak kesang ngoprot meseuhan badan nu teu di baju-baju acan iwal kutang beha ngaleleke jeung ken-ken karusut beri duka teuing kumaha kaayaanana lantaran teu kadenge batuk-batukna acan. Deneng ceuk pakarnali kakara kadenge nyarita di barungku ngahegak ngan sasemet kahudang ku kanya jeung cinta nu sajati teh geulis bari beungeut pakarnali ngadeketan rek nyiu menigeus meh antal pisan nu anggangna ukur sesentian tapi rikat Neng Julaiha ngagunakeun 10 ramo leungeun anu kukuna lalencop dipake nyakar beungeut pakarnali sarta kontan ngagorowok. Aduh pokna bari nungkup beungeut ngadaradad kulit cak-cakan. Tesuka aing mah setan najis iblis. Nyaan cinta murni teh neneng moal pira ukur kes tambah kukurayeun kulit banget dages jadi kebiasaan ulah eleh teuing kuno dina film eta we neneng tungtung lambai wungkul ceuk pakarnali nu pinuh ku nafsu birahi bea kasabaran atuh karawak wae Neng Julaiha di pangku. Gebrug dibebetkeun kana kasur tapi barang malik deui maksudna arek nguncikeun heula panto kamar. Kaburu ngadenge di si Damos ngagegero bari ngetrok-ngetrok panto atuh kapaksa mukakeun heula kunci panto hareup. Anabrai solontod bae si Damos nyolontod meh nabrak pakarnali lantaran dicejek bobokongna ku Den Ramlan. Teu kira-kira pakarnali ngajenghokna sarta manehna undur-unduran bari panonna mureleng karuslan sedeng Den Ramlan nyerak si Damos ka sisi deket lemari mainan pamikirna sieun ngejat mabor. Neng Julaiha anu satengah teu daya beak tenaga teh barang ningali sup asup sidik rupa panutanana ngadadak tanagana kumpul deui kalawan toloban dipikir itu ieu bari awak dibuligir setengah orat ujug-ujug korejat cedung luncat tina ranjang tuluy ngarangkulan teu sirikna nyuman tina bakat ningku atoh asa ditumbu umur anu timbulna keur Den Ramlan mah jadi celemet ningali adina digabrugan. Pangrasa jeung titingalian Neng Julaiha mah Den Ramlan bogoh adikna kulantaran sakembaran teh kitu deui keur Luslan ngarasa era parada
gancang leungeun Neng Julaiha keur muntang kana punduk teh dilaan, ari porosot ari duduk-duduk bae digusur ku Pakarnali dibawa ka kamar. Sarta pantona gancang dikoncikeun. Atuh koceak Neng Julaiha ngoceak. Lesotkeun setan. Sia setan lesotkeun. Aduh, tulung. Neng Julaiha ngagorowok bari teu terjelan hayang lesot tina cangkreman Pakarnali anu sareatna manusa, hakekatna jeung tabeatna mangrupa iblis. Atuh puguh we ningali tindakanana Pakarnali kitu jeung ngadengena Neng Julaiha ngoceak tumerap kana batin dua jajaka sakembaran, nimbulkeun ngakedurna seuneu amarah nu lain dikira. Kurang ajar sia iblis, ceuk Den Ramlan jeung ceuk Ruslan mani bareng beri panto ditubruk kuduaan. Kebruk! Brai panto muka kuat ngejeblag. Siap! Den Ramlan maledogkeun peso meni mancok ka hareup lempengan dada Pakarnali. Tapi teu bodo manehna rikat dongko atuh celap wae peso nancep kana kusen jandela. Meh bareng jeung luncatna Pakarnali tina jandela beri ninggalkeun mangsana nu ampir-ampiran rek direcah ku jalan nafsu birahi. Kerung sada mobil mangprung nu teu lila las teu kadenge tayohna geus jauh. Sanggeus Pakarnali sidik mabur Den Ramlan inget dia teh aya si Damos barang diliuk sidik manehna oge mabur sawatara jongjongan jep jempling rehena karlir gaangkat tincak itu ieu oge taya nu nyarita sakemek-kemek acan nu kadenge teh hegakna ti tilu jalma beri silih pelong siga nu pada asa-asa geus puguh Neng Julaiha. Sajroning kitu teh ngarasa bingung milih mana Den Ramlan lantaran adi lanceuk sarua pisan rupana. Siga-sigana lamun Den Ramlan teu miheulaan nanya mah najan tepi ka isuk oge moal putus-putus milih panutanana. Neng, kumaha salamet geulis? Den Ramlan nanyana lirih bangun nu sedih. Alhamdulillah engkang salamet. Walau Neng Julaiha bari kakara nyamperkeun ka Den Ramlan sedang hate mah jadi era parada lumeh tadi kasalahan ngarangkul. Neng, nepangkeun pun adik. Oh, rai engkang ieu teh nepangkeun Julaiha. Pokna barisa salaman di barungku imut. Kitu deui Ruslan ngawalon tapi teu daek nempo beungeut lantaran manehna oge geus namah ngarasa era parada ningali badan Neng Julaiha satengah buligir. Duh engkang, nampi rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan ku ayana kabelaan engkang kalayan dibantos ku tuang rai mung bae nedak dihapunten samudaya kalepatan abdi gereh abdi tadi abdi culangung kumawantun rungkarang kula ka tuang rai teu sawios-wios sami-sami ceuk. Walon Ruslan bari mesem sedeng juru panon ngareret kanu jadi lanceuk atuh serengeh bae Den Ramlan seri nu akhirna jadi bunga dumeh saralamat. Bios Neng, ulah seueur sanggem enggal angguran diraksukan urang mulih bilih api serang amih dedepeun ceuk Den Ramlan nu teu hese beleke Neng Julaiha nyokot rokna nu ngalumbuk di sisi ranjang sarta rap wae dipake beri nyaling kana balik panto. Sabot Neng Julaiha di baju kalawan nyisiran ku sisir nu boga imah. Den Ramlan jeung Ruslan geek wae dariuk beri pating hariwol pada teu ngaromong. Keur pating hariwol kitu teh kadenge deui sora anu ngageblik di hiji kamar tukang atuh timbulna Den Ramlan jeung Ruslan ting caringeus. Ngojengkang wae duanana ngojengkang maksudna rek neang nu ngageblik di hiji kamar anagok kana lawangna. Pada ngagebag dumeh mireungeus siga jalma ungkuy-ungkuyan bari ngarimunan maneh ku simut belang. Tag wae Den Ramlan boga sangkaan yen eta teh si Damos. Hei, saha anjeun? Gerona Ruslan satengah nyentak. Nepi ka Neng Julaiha nu kakararap make rokna can rapih oge kuat ngadareg-deg nyamperkeun. Abdi, gula nu dikarimun timbul sorana ngagatara bangun nu sieun. Abdi saha? Den Ramlan milu nanya. Abdi mau naon? Mau teh monyet? Pokna Ruslan bari ngabalieur dumeh hayang seri. Sanes abdi mah momon purah tunggu di dieu. Ayo buka simbutna. Mangga Aden, nemu ulah nyiksa we mergi tos kolot. Bilih bade nyandakan barang-barang mah mangga sanaos bade dikoledaskeun oge
walon momon tayalian purah tunggu eta imah nyarita kituna boga sangkaan yen nu nanya ka manehna teh marukanan garong bari ngorejat hudang. Kamana jorna nu boga imah ieu teh? Duka Aden, duka atuh Aden, mamang mati tadi oge nyumput di kolong dipan. Nu benar ngomong teh. Aduh, leres Aden, juragan Anom duka. Walon momon bari ngelepar. Terus terang, aku kamana lompatna? Lamun teu ngabejakeun ulah majar kumaha maneh, pasti dihanca banget si laing. Ceuk Ruslan nyingsieunan. Aduh, ampun juragan Anom, ulah nyabok. Sing hawatos we ka mamang, margi nuju nyeri huntu. Aduh, hapunten wae Agus. Aduh, hapunten. Walon momon bari tuluy ngahing-hing cari kawas bolon awahing kusieun. Asabak ditenggel. Terus tunjung aki-aki ngadon jebleh. Nu bener si lain ngomong. Urang mana nu sabenerna? Sengaran si kanali teh, Ruslan bangun nu gemaseun. Urang dieu Aden, urang Bandung, mung ka dieuna sawaktos-waktos. Di mana nyandak istri nembe mulih ka dieu. Walon momon dumareda. Sok sabaraha poe sakali ka dieuna teh? Taratang tos Aden. Ayo we Rus, urang balik bisi kaburu peuting. Neneng, mangga urang mulih we bilih ibu Rama dedepeun. Ceuk Den Ramlan bari ngarelet ka Neng Julaiha. Mangga walona mani leuleuy. Teu kungsi nyarita naon-naon deui ka bujangna Pakarnali, malah teu pamitan acan. Jut wae tarurun bari panto digebrukeun satarikna nu harita baralikna teh. Den Ramlan kana beca duaan jeung Neng Julaiha sedang Ruslan kana pespa nuturkeun. Urang kocapkeun pamirsa ayeuna nyaeta sepuhna Neng Julaiha. Indungna Neng Julaiha nu kamamelangan ku anak ngampleng kamalinaan meh ampir tepung gelang. Waktuna gawena ngan ukur luh lah. Kumecrek bari saralak sirilik di tengah imah siga nu teu geunah cicing. Sakapeung-kapeungeun nempo tina jendela kaluar hatena Ratu Tutunggulan pinuh ku pencurigaan goreng. Kituna teh munasabah nu jadi indung rek melangen oge lantaran Neng Julaiha inditna ti imah nu maksudna rek jajab Den Ramlan kasetan plat beus ti dur bedug subuh. Kari-kari ayeuna geus sakitu peutingna can embol-embol keneh. Nu can pernah teh Neng Julaiha lingok bohong kanu jadi kolotna antukna rei wae boga hate keheul. Bakuna mah ka Den Ramlan. Dek wae indung Neng Julaiha diuk ukur ngaharuk kadua salakina. Sedang batin mah dua nana oge pada ngageramat. Sigana mun datang teh mah tur ninggangna di budak leutik moal teu datang-datang di rangketan. Ya Allah, tobat Gusti nu Maha Agung. Na terus kamana atuh si Julaiha teh? Bet kunyar-nyar pi ka hariwangeun kolot. Hog sakieu geus peutingna nepi ka teu inget balik. Asa piraku mun terus milo onaman ka lemburna si Ramlan mah. Kacida nurus tunjungna mun susul atuh ti. Sanes ngajentul wae ceuk indungna Neng Julaiha. Ari ami lalampahan teh kawas lain kolot bae ngajujurung nyusulan. Nyusulan ka mana barina oge walon juragan ganda manimun carang. Tuh nya apih mah anggur nyorongot mantep melang kanu jadi putra. Komo we melang mah numatak ngahulang bae oge walon juragan ganda bari tuluy ngorejat sup bae ka kamar kulantaran geus ngarasa kesel. Pohara si Julaiha aya ku ngadorakakeun pisan ka kolot teh. Na terus ka mana atuh? Na biasana oge tara boga adat kitu. Bawa-bawa pinanggih yang kamusibatan di jalan pasampangan. Piraku mun nya teh mah manggih cilaka. Meureun aya bejana ceuk gerendeng indungna Neng Julaiha. Bari kojengkang deui ngadon mukakeun panto tuluy ngajanteng dina lawang ngarap-ngarap anak nu kamalinaan. Teu ingat kana kamelang nu jadi indung bapa sakitu geus nyeri beheung sosonggeteun. Teu ari balas ngaliekan anak. Sedeng nu dipi kamelangna mah luput can katingali. Da puguh kasebut waktu ti peuting jabat ti poek bulan teh diwuwuh angin ngagelebog.
Numbag kana badan indung Neng Julaiha nu keur ngajanteng dina lawang kalawan ngarasa tiris. Antukna jepret wae pantona dikoncikeun tuluy diuk deui di barungku rumahuh narik napas. Anu bingung ngebrehkeun kajengkelan hate. Teu acan mulih keneh wae neneng teh agaan, tanya bujangna kakara nyamperkeun sarta gek diuk dina bangku dipan. Nyeta nu mata kami hulang jentul wae teh ku can embol-embol. Batin mah meuni gregeteun, cacak mun budak leutik heug balik, moal teu dijebrodaan bakat ningku pusing, walon indungna Neng Julaiha bari jamotrot. Sanes nyanggem mah jajab den ramlaan agan kasetam plat bus, ceuk di amah bari neuteup. Nya ngajajabkeun si Ramlan. Nanahaon make nyebut aden sagala, kami mah nu dipake hariwang teh. Eueuh deui sok inggis mangih bahaya nu matak nimbulkeun wirang di kolong catang. Kumaha lamun seug anu aya nu ngaguna sika dirina, boh ku nu sejen boh ku si Ramlana. Tada teuing hirup kanu pacundang saumur-umur, anu teu kurang-kurang bejana aya gadis-gadis laleungit. Walon indung Neng Julaiha di barung hate ngalenyap inget kana wirangna. Natras kamana atuh neneng teh? Moal nongton mah agan? Kawas nu ngaco bae lalampahan teh. Bet moal nya teuing aya lalajo ti bedug subuh nepi ka kiwari can balik keneh. Muhun deui nya. Diemot kadinya nama marurang kalih ayeuna ku teu aya kapaur. Teu aya kahariwang. Tos kantenan kalayar kuluyur siang, cacak wengi-wengi oge, warantun ting kalemet. Tebih pisan kana basa hina teh. Sedang zaman bibi mah nuju parawan keneh. Bujung-bujung ku kuluyuran nyalira, komo bari sareng wengi. Ku sepuh teh teu inggis dibincang, jabi dijebrodan ku nyere. Marginya kitu istri mah deet pibahayaeun. Komo tah waktos juragan pamegat maos koran. Aya gadis diguna sika kahormatanana, kalayan perhiasanana dilocotan. Nembe ku ngupingkeun oge meuni asating sariak parantos tiris. Numawi bibi mah gaduh anak awewe batan diabur. Nimbulkeun kabahayaan sareng matak nimbulkeun guyur salembur. Rasa desa mah sanggem agan teh mah hirup cundang wirang di kolong catang. Ceuk gorolangna caritaan bi amah anu satuluyna antara bujang jeung dunungan ngaharulang. Jep deui jempling marangan rasa kamelang nu ngangkleng dina sagara mongklengna peuting nu matak nambahan keung. Keur kitu keak 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 cuiu cuiu kadenge manuk koreak ngalayang. Asa dina luhureun suhunan ditema ku manuk bejewid. Ngalanglang maju ti kaler ka kidul mecahkeun jemplingna peuting. Sedeng ti belah kulon kadenge hawar-hawar sora anjing babaung mani melewung. Asa beuki numbu kabingung jeung rasa kamelang. Sabot kitu kadenge sada anu ngetrok panto bareng jeung ngalalenyapna hate nu geuting harulang di jero gedong. Mikiran nyemojang endah nu lebeng tacan mulang keneh indungna Neng Julaiha jeung bujangna tinggal ringeuh silih reret di barung angan ratug tutunggulan brai boga hate goreng sangka di papantas kudu meh keung palang siang nu keketro kana panto teh jalma nu milampah jahat. Mi, mami, gerona sora awewe tapi nu di jero imah teu waka-waka nembalan sumawana muka panto lantaran ku curiga. Bongan sok loba conto-conto saukur sora nu niron ngarah ka piandal pawur ana brai panto muka. Salongkrong congo sanjata atawa bedog nu matak saheulaanan mah kajeun ngadadempes pura-pura nu keur sare meujeunna tibra. Ami, pi, api nu ti luar ngagegero deui malah rada bedas korejat indungna Neng Julaiha nangtung tuluy ngatayap lempang. Reg deui ngarandag siga nu asa-asa bari malik ngareret ka bujangna nu masih keneh andeprok. Bari katingalina teh tuurna ngaroroncod ngadadak teu bisa cengkat ukur panon murulang kana panto. Geus kitu katayap deui lempang nu maksudna arek ngabejaan kanu jadi salaki tapi teu kungsi asup ka kamar ukur sirah nonghol kalawan teu wani ngaganggu da puguh keur ngagebrah sare. Mami, ya abdi eha pokna ngabejakeun ngaran sorangan. Saha? Julaiha eta teh indungna gancang nanya.
Muhun abi mi walona kawas nu teu sabar hayang geura-geura tepung. Geus tetela yen anak mah kojengkang kolotrak ngalaan kunci panto ana bray teh. Bener pisan Neng Julaiha datang tukangeunana Den Ramlan sedang adina mah nu katerah luslan ngajengjen dina golodog teras. Teu daek milu unggah lantaran melang ku Vespa. Ongkohanan Den Ramlan dicarek meting didinya nu maksudna rek terus we balik harita ka Sukabumi. Sanggeus panto dibuka mah bos wae Neng Julaiha ka imah kitu deui Den Ramlan najan bari asa-asa oge lumeh era jeung sieun kapaksa asup gek diuk dina kursi. Sasat hate ti beurang keneh ngageremet wae ngarasa keukeuh jeung hariwang indungna Neng Julaiha geus poho kana tangtungan kakolotan kalawan teu ngaragangan aya jenisna Den Ramlan ujug-ujug polotot wae ngambek beri paroman manik baketut mata picuaeun anu neuleuh. Cik atuh sing boga pikiran da maneh teh geus jebrog ulah nyar-nyar pidorakaeun kolot indung mah ti beurang keneh menit teu geunah cicing dibelaan poho kana dahar kana mandi ras ka anak sangkaan teh goreng wae kolot mah inggis manggih kamusibatan di jalan pasampangan kari-kari indi tidur bedug subuh meh tepung gelang ka subuh deui kakara balik ceuk indungna bari ngarindat ka Den Ramlan anu keur melenguk siga nu sieun akhirna pok nerangkeun sakumaha kajadianana tadi kalawan sasado menta dihampura. Geuning bibi nu matak oge sangkaan kami mah tara nyalahan paingan hate seseblakan. Gusti nu Maha Agung. Na Julaiha lalampahan teh kumaha lamun maneh diguna sika saha nu rek tanggung jawab saha nu rek nyangga wiwirang ceuk indungna ngareret ka biamah tuluy neuteup ka Neng Julaiha anu teu daek ngomong-ngomong acan gawe ukur ngaharuk. Halus we lucu si Julaiha mah da eta baris aya nu tanggung jawab juragan ganda nyambungan nu kakara kaluar ti kamar sasat kagerewahkeun ku nu awong-awongan. Ibu mugi hapunten bae rumaos abdi anu lepat wantun diserangan ku tuang putra malih kawitna mah ku abdi oge diwagel ulah ngajajabkeun mung nya kitu bujang-bujang anjeunna sanaos abdi pisan teu nyangki bade mendakan kareuwas. Namun alhamdulillah pitulung nati nu kawasa tuang putra tiasa kabela ku abdi sareng pun adi. Teka catur pamirsa sanggeus ayeuna sasado mah harita Den Ramlan jeung adina Ruslan maranehna pamitan rek nuluykeun ka Sukabumi. Atuh ibuna Neng Julaiha masih kekeh keneh ambek ka Den Ramlan jeung adina nyaeta Den Ruslan. Teu mangkuk sababaraha poe ti harita pamirsa ieu teh urang di langkunganna pamirsanya duh aya sabaraha lembar ieu teh aya duh ka mana ieu lembaranana teh. Hapunten nya mudah-mudahan we teu ngirangan kana galeuhna ieu dongeng ieu. Kocapkeun di hiji poe harita Neng Julaiha keur aya di jero bumi di luar kakuping sadanu ngetrok-ngetrok kana panto. Atuh kojengkang Neng Julaiha ngalaan kunci anabrai panto dibuka ujug rei beungeutna ngadadak beureum horeng nu kaketrok kana panto teh Somad datang kalawan pakaianana mani tandang. Wilujeng siang Neng ceuk Somad bari imut sedang hatena mani ratug. Wilujeng siang walau Neng Julaiha tuluy melenguk malah rada mundur ngarasa reuwas lain lumayan. Dupi amih aya linggih Neng. Aya walona pondok nakar baribus wae asup ka kamar malah cimeklek dina ranjang. Sedang Somad anggur ngejengjen deui di luar nunggu pribumi ngaku hadena teh ibuna Neng Julaiha norojol nenjo panto bolongor. Dasar mangkeluk bangkawarah mah kitu. Panto oge cul wae teu daek mendetkeun ceuk ibuna Neng Julaiha mani bangkenu dumeh ningali pantona muka tuluy ngincid rek nutupkeun panto. Anak lol teh mani ngajonghok dumeh di luar nyampak Somad. Itu Aden. Jadi naha upami amih teu ningali panto panginten jongjoan di luar. Padahal atuh teras kalebet we Aden meni kawas nu nembean ka dieu ari sagala rupi teh. Mangga Aden linggih. Ibuna Neng Julaiha mani ngadadak dareh deh. Oh, mangga mi ulun Somad bari asup sarta gek diuk. Aden dikantun heula sakedak.
Mangga mi Somad ngawalona bari ngarindat kalawang kamar Neng Julaiha dumeh tadi ditingali asu. Kitu na teh ibuna Neng Julaiha ngebejaan kanu jadi salakina yen aya semah atuh kojengkang wae juragan ganda keluar. Anak lol teh tetela aya piminan tuun sedang ibuna Neng Julaiha tuluy ka dapur nyamperkeun ka Bi Amah. Bibi, Kah, Den, walon Bi Amah meuni gancang malik siga bangun nu reuwas. Bade naon agan? Itu Julaiha calukan sina ka dieu. Ngan oma tulah waka dibejakeun aya semah, ceuk ibuna Neng Julaiha bari ngelapan gelas. Aya tamu saha agan? Den Somad walona ngaharewos. Oh, ceuk Bi Amah nyerenge seuri bari tuluy ka jero maksudna rek nyalukan Neng Julaiha. Kadengena nu ngawarangkong antara pribumi jeung semah mani galecok di wowo sareuri bangun anu saruka. Ku kituna munasabah pisan pribumi kadatangan semah hiji jajaka nu tandang ceuk cohagna. Teu sepi ku duit teu suda kudunya gorocok na teh estu matak narik ati ngahudang kabunga ngebrehkeun tina sagala rupa hal esining hate kasarna mah mujikeun diri sorangan agul ku payung butut ngarah ka piandal ieu aing jalma nu sugih mukti berat beunghar kudunya wiah kituna teh geus kana kapastian lantaran aya nu dipiharep nanyaan ka Nyi Mojang endah. Bakuna pisan nu ngarasa bungah teh Ibu Solihat tayalian indungna Neng Julaiha ti samemehna Den Somad rek nanyaan oge. Mani geus jadi susuguh tamu dagangan ka tatangga ngebrehkeun bakal minantuan kanu kaya komo ku ayeuna datangna Den Somad kalawan aya tali panyangcang kurupa duit anu gedena 5.000 perak. Sedang pikeun jinisna Neng Julaiha nyang hareupan semah teh telemek teh nyarek bibir balem lir nu dikonci teh lain bobohongan ukur hate hareuneg bari jeung Ratu bingung nu lain memeueusan ditarima kumaha sasat hate mah tetep cumantel ka Den Ramlan nu geus pasini janji patali katineng batin yen manehna rek diaku panutan lahir berang peuting. Ari teu ditarima pananyaan Den Somad kumaha keneh ngareret kanu jadi indung bapa nu gawena ting rarindat bangun nu keheul dumeh Neng Julaiha teu ngomong-ngomong. Tapi najan jenisna teu aya walonan oge pikeun indung bapana Neng Julaiha ujug-ujug gancang nampak kana pananyaanana Den Somad dumeh ngerong kana dunya jabati kitu boga taksiran ngamaklum ku ayana Neng Julaiha teu daek ngawalon teh disangkana mah gede ka era. Aden mugi ngahapunten bae wireh pun anak teu sasauran teh maklum ku Aden oge kajudi bubuhan ayeuna oge ageng salirana wungkul hartosna masih ngagugulung ku kadusun. Ibuna Neng Julaiha alangah elenge. Teu aya panginten kana bendu abdi mah Ibu margi parantos kajudi nya kitu bae istri mah. Walon Den Somad bari imut ti barung ku juru panon ngagiler maling reret ka Nyi Mojang. Sanggeus teu aya obrolan anu penting na deui Den Somad tuluy pamitan maksudna arek balik lantaran geus cukup lila ngetrukeun eusi batina geus kitu nyolongkrong sasalaman ka pimitohaeun jeung ka Neng Julaiha. Mi mangga dikantun linggih Neneng mangga atuh ceuk Den Somad tuluy nangtung. Mangga Aden wilujeng angkat. Walon Ibu Ramana Neng Julaiha meh bareng narangtung ngan pikeun Neng Julaiha nu teu daek ngawalon teh ukur juru panon ngarindat. Atuh jut bae Den Somad turun malah dibarengan ku Ibu Solihat nepi kaburuan sedang Neng Julaiha anggur ngojengkang asup ka kamar. Gek wae diuk dina luhur kasur dibarungku rumenghap bangun nu eungap pipikiran asa sarumpeg. Waktosna kabujang sae pamirsa. Sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.